aya cara nuka cana di desa anuka Bantung di kampung anuka jingjing di Pakemitan ya anu teu sapuk sareng mamanahan mugi luntur kolbu jembar manah tiasa ngahapunten kana kalepatan kaula Gusti Prabu ya pada saling hampura rai nuhun Gusti nuhun pada kiai nuhun engkang ya Kang kali tieta ieu teh aya pikeresaeun naon tansah diajeng-ajeng purwa ngagingsir linggih kaula oge Kakang Patih sumping kaya patempatan mangga gera bejer beas ulah didingding kelir gendang si loka bejer beas saterabasna naon rupaha pamaksadan salira Gusti Prabu dah ayeuna rayi lan Senopati saperkara pangna akang ngangkilingi sampean duaan ka dieu nyaeta ka jurung kurasaka sono akang pribadi toh kulawas urang bisa patepung lawung pamprok jongkok patepang rarai tiluan di keraton ieu teh asa arang langka oh tangtos sabab kapeto ku pancen sewang-sewang akang di kerajaan atuh rayi di lapangan kiwari mangsana cunuk waktu ninggang mangsa di panang mustari nyata orang bisa ngumpulung di petempatan akang sono nu luar biasa kaki patih lan Senopati iya ai perkawis ka sono mah sami bae sarua sami daya bentena malihan ka sono kaula moal luntur ku kaibunan moal asku kahujanan moal belel ku marganing kapoe subhan upama sok dibandingkeun jeung gunung anu ting celegirna di alam dunya asageun keneh ka sono kaula kasalira kantenan dah nuhun kipat Gusti ai ku kitu teh mah perkawis ka sono mah sami bae abdi oge daya bentena gaya bentena malahan mah parantos 12 tahun saurang teh ka dieu teh sono luar biasa sakawit dongkap ka dieu mah gegebegan hate teh asyaratuk jantung sini seselan hariwang dina mangsa kaula pancen gawe di negara ieu teh bilih melengkung bekasnya lahan bisa kuciwana bilih seueur ku ciwana bilih lancalin ciluncat mulang udara tina tali gadang teu saluyu sareng program ti salira laras ai dongkap ka dieu geuning salira teh mika sono kaula asa ngakebrai alam dunya mending ngemplong tangtos sami Gusti abdi oge I miss you naon I miss you teh naon I miss you teh ieu mah Kakang Patih teh nepi kata apa I miss you acan naon I miss you teh aku kangen sama engkau bahasa naon teh bahasa Inggris naon Inggris bahasa internasional lain bahasa pemulihan lain bahasa Ciporeat eta teh kalau diajar Kakang Patih leletikan bahasa Inggris teh sabab naon sabab ieu nagara teh sumber daya alamna luar biasa lobana katuru katutu atuh pariwisatana seueur pisan di tiap-tiap daerah di negara ieu teh nu matak ngadatangkeun turis-turis ti luar negara anu ngadon ulin ka ieu ke negara urang apa nih seutik gedena teh eta teh nambahan devisa ke negara nyanya tuh sangkan manehna betaheun di negara urang kudu bisa ngobrol jeung manehna hartena kudu komunikatif adaptasi bahasa anu dipakena teh bahasa internasional nyaeta bahasa Inggris gitu gitu atuh nya tuh leletikan we diajar bahasa Inggris matina selamat pagi bahasa Inggrisna good morning ai selamat siang good afternoon ai selamat malam good night ai selamat mani gujubar eta mah harap wae sih teh eta mah bahasa Ciporeat eta gitu kamu jam 1 1 o'clock jam 2 2 o'clock jam 3 3 o'clock jam rusak uklak eklok sedengan aing uclak eklok Gusti hayang maulah teh
biasana nu kasinin menayaga ada sok cak-cak teh. Tapi anu deket teh. Di mana? Sami perkawis ka sono mah Gusti. Iya. Deui jabat ti eta di mana? Kaula dek mere layang pangajen ka sampean duaan. Layang pangajen iya. Perkawis tina dasar sarumasa akang salaku raja di negara. Rumaos kumaha? Iya negara pian Tipura teh lain menang hese capek akang pribadi. Tapi menang lawe-lawe lantas malang-malang putung gawe bareng antara Kipati lan Senopati. Nya gawe babarengan. Timimiting cik ngibur melak tanur babakan melaksanakan tug jadi negara anu merdeka kaya luasa kita hasil jasa sampean duaan. Kukituna akang payus tur pantes lamun merek layang pangajen ka sampean duaan. Walah. Nampire bunuh ulak saketika bingan Gusti Prabu. Iya. Ieu mah dunungan hiji nembe karemen da teh masihan penghargaan. Hampir unggal bulan seperti Kang Asep Sule kitu pisan kawin teh sok mere pulsa. Seremonial. Ejeng paranang naga. Paranang naga. Gede bage. Di gede bage bager pisan kawin teh geten. Namung hapun kan sada acanana Gusti naon? Bilih kaituna agul ku payung butut adean ku kuda beureum. Maksudna ceun ieu layang pangajen teh asa tepan tes nyeta kange kaula oge Kakang Pati. Margi upami nguping tina kasauran salira ieu nagara teh meunang gawe bareng. Iya. Nah, kaula mah Kakang Pati salaku fasilitator. Salaku media penghubung. Pantesna ieu layang pangajen teh ditibankeun ka masyarakat sajumlah anu ngiring aub dina mangsa pangwangunan. Saras. Panginten gawe urang mah urang ngaronjatkeun deui kahirupan nagara anu berbangsa bernagara kalayan anu leuwih demokratis ka payuna Gusti Prabu. Ya ngarti kaula nuhun di elingan kumaneh Senopati. Nggih sami-sami. Nya Ade boga pikiran gitu. Oh, gua gitu loh. Gaul. Deui jabat eta di mana? Cik. Kumaha ieu kayana garapian Tipura satu tas dipingpin ku kaula? Nya cik. Kaula hayang menta laporan ti sampean Kipati lan Senopati. Kumaha Dari perkawis laporan maka Kang Pati ta langkung uninga mah bagianana atuh. bagian cuta cater sakitu-kituna teh. Anu sok ungkak ingki ka ka dieu. Laras. Nya. Anu apa mah eta? Timbalan sik. Kuningakeun ieu nagara pian Tipura Gusti Prabu. Kumaha? Ieu nagara teh kalebet nagara anu subur makmur gemah ripah lo Cinawi. Wah, tenang. Sumber daya alamna anu melimpah. Kadami masyarakat sajumlah anu tengicing sila bengkok sinembah ka salira. Laras. Istuni sadayana tunduk taluk tunduk taat kana program-program ti salira. Ngabdi ka salira. Kana paribasa kaum buruh anteripu karyawan sami sarenang. Ingon-ingon pada mulang ka kandangna sewang tawis negara aman, tawis negara raharja. Ieu nagara pian Tipura. Bagja aing ngadengena Kipati daun. Ieu mah Kakang Pati laporan teh nepi ka ABS. Naon aya ABS? Asal babeh senang. Asal aja senang we. Padahal ai salaku fasilitator mah kudu ngadek sacekna nilai saplasna nya cek nyana lain cek lainna. Nya Transparan we kumaha ayeuna zaman terbuka. Nya Anu gorengna sebutkeun ame naon ame kaituna aya perbaikan. Ulah sumput-sumput. Sumput-sumputkeun we nu hadena we hungku disaurkeun ka sangalendra teh nyaho aing ge kaituna teh hayang menang proyek teh. Eta teh bisa jadi. Naon emane kecewas-kecewis. Sanes si Kakang Pati laporan teh ABS eta teh. ABS naon? Asal babeh senang. Ya eta
Asal Bapak Ibu senang tapi buktikan dinanya karya anu nyata atuh kumaha kayaan nagara teh sakitu ayeuna teh krisis kepercayaan di mana-mana rakyat teh Baru demo. ambil anu demo unggal poe Golah. desa etik ngaruksak pangwangunan eta teh tina dasar rasa kepanujuna kana kapamerintahan urang Krisis kepercayaan. krisis kepercayaan ambil sabab naon sabab urang-urang kene anu salahna urang teh loba janji baheulana tah mululukna janji ayeuna geuning buktina geuning loba masyarakat teh anu demo teh eta nemokeun kana kaprihatinan dirina teh loba cari bejakeun sagarupana ulah disumput-sumput apana urang teh salaku medium pang ini tante sanajan urang teh tina parahu ieu tapi lamun geus jadi pamimpinna urang teh graculkeun baju kapartean graculkeun baju golongan tapi hiji pake nyaeta baju pikeun karaharjaan nagara jeung bangsa eta Demi rakyat teh. demi rakyat demi nagara demi bangsa da tepi rakyat mah hayang beteungna seubeuh coba pakaianna weuteuh imah pake ngeunah nyana ngeunah nyaning kayak cuna mah bisa ngeunah nyanu eta pentingnya mah nya gitu pandina mangsa kampanye mah geuning urang teh geuning apa nandae kukulilingan kaunggal kampung mapai-mapai ka padesaan nya amis budi kadang-kadang urang ayeuna saacan nyalon ayeuna teh urang teh lamun nempo budak ololeho masuk geuleuh tapi dina mangsa kampanye mah dipangku digalentoran diciuman malah dibere duit sagala money politik jadinya pan baligo pagede-gede mululukna janji aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah geuning aya geus gek diuk dina kursi kepemimpinan ngadon culang cileung neangan palingeun pan goblok artina eueuh tanggung jawabna nu mata pantes cek sisiniran teh mah boboko lagrag dipara kana pileuiteun wong cilik ripu sangsara pajabat mah teu ingeteun itu imah gede naon kusena lobana opat jalma gede gede loba nu bangsa Eta. beli jeruk 3 kilo naon patambahan duren 4 kilo naon coba moal kira-kirana Siniran ada dong. lain siniran hayang nyatu eta mah teu gitu eta teh kabeh pamimpin henteu teu sakabeh ngan ieu mah nyaritakeun teh bab oknum Tah. sabab Bapak Tani ngajieun pasapa ngajieun ciri Kumata. Bapak Tani melak peuteuy teu jeung hileudna tapi di mana eta peuteuy geus peuteuyan ujug-ujug aya hileud di jero peuteuy di mana jalanna Di mana jalan ka? ngan hileud peuteuy moal ngadahar daun enteh sabab enteh oge aya hileudna aya hileud negara saha teu oknum kitu dina 10 pamimpin we aya hiji oknum tanu 10 teh bakal ka bawah teh nu 8 bakal ka bawah kitu kabaun Sapariuk teh geuningan. ye dengekeun naon maneh apa hukum di negara ieu kumaha kitu hukum di negara ieu anu sanyata boga 2 pasal hiji pasal kahiji raja tara salah ye dupe pasal nu kadua teh nyata di mana raja salah balik deui kana pasal kahiji oh jadi masalah salah moal mata kade ulah ngomong ka marah-marah sia percuma nembokeun aspirasi teh meureun didengekeun kuliang padut teh meureun percuma Cuma teu boga inspirasi. ngomong naon sasarebati henteu ieu mah curahan hati nya curahan hati jang ke termehek-mehek Cibol. Kade ulah vokal teh sajarita teh. Nya ieu mah da salaku aspirator mah da salaku ieu penyampai aspirasi kitu berkawis diterima saeuteuna mah kumaha raja eta mah. Weduk aya di ratu gagah aya di menak sagarupa oge lain.
suruhkeun panangan. Geus teu kecawas-kecawis gitu ha? Tiba. Sabab kaula aya hal anu leuwih penting tapi ieu ngeunaan pribadi kaula lain ngeunaan karajaan ieu pian Tripura. Tiba. Aya pikir saeunaun Gusti Prabu. Kieu sabareuta. Meureun katingali beuki dieu beuki ngabegangan awak kaula. Ya beuki sarong ban. Horeng si meunah horeng. Rai Tiba. Nguping kasauran pujangga anu direka ku para empu. Tiba. Sudagara tewarag dunya unggal poe neangan usaha anu leuwih mucak ieu tibatan anu diusahakeunana sapopoe. Daw. Pandita tewarag ilmu unggal poe mukaan kitab ciri-ciri masih kurang keneh ku ilmuna. Tiba. Atuh sok komoakan aya anu nyaritakeun akang teh Raja Beunghar bro di juru bro dipantau ngaleuyak di tengah imah puncil leuit loba duit rai. Gimana? Tapi geningan harta banda nu ngaleuyak teu jadi jaminan pikeun kabagjaan hirup akang sorangan. Sabab akang aya kaayang anu leuwih. Dah. Anu can kasorang nepi ka ayeuna. Ngan saukur melit ngait ngaruruhit dina ati sanubari. Ngajengnya dina angen-angen sumarambah dina bayah rayu. Tiba. Da palayeuna saudara Nabi andi harta kekayaan.